Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kita di acara Ngacapru. Ya, mengenai hari ini kita nggak luput dari pemberitaan yang terbaru ya. Untuk saudara-saudara kita juga yang di Cianjur, Bencana musibah bencana ya. Kita doakan untuk saudara-saudara kita di Cianjur, mudah-mudahan yang terkena dampak musibah, mudah-mudahan diberi ketabahan, kekuatan, kesabaran dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan juga kelancaran dalam membenahi, memperbaiki di sekitaran yang terkena dampak bencana alam kemarin. Mudah-mudahan diberikan kekuatan iman yang kuat ya. Kita doakan untuk para korban juga, semoga yang meninggal husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Amin. Nah, iya Ya. Cici, Ri. Kali ini kita mau ini ya, kedatangan tamu juga. Kedatangan tamu habis ngelongok dia ke daerah Cianjur kemarin. Habis ngelongok ke daerah Cianjur terus nyasar ke sini. Nyasar ke sini. Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan gitu. Orang mana ini teh yang mau diundang teh? Yang mau ke sini teh? Prancis, Luar negeri. luar negeri. Aduh. Orang luar negeri ya. Nanti sebentar lagi juga dia datang. Tah ayeuna urang kumaha ye? Ayeuna teh aya kiri. Urang boga babaturan. Ya nu rek ka dieu. Babaturan eta mah. Babaturan ngojek baheula. Awak gede maneh mah, awak sakitu mah. Tinggal dipilih alungkeun. Terus, dia teh orang mana itu orang mana? Orang baru negeri. Orang baru negeri. Pasti apal di nya oge lah, kayak Geus ka dieu gitu. geus ka dieu nangeukeun ngobrol heula jeung babaturanana. Ya, jadi ayeuna mah kuring bade kasumpingan tamu di mana baru negeri nya. Anjeunna senior artis ongkohnya kana kieu ongkoh anjeunna mah tukang bangunan ongkoh kana sagala di anu sagala malahan tukang neangan sireum dipacul sireum teh emang bobot kurunan lasun lain kana sireum lanak udah beuki kana sireum lanak bener dengan waalaikumsalam kajero enggak kalebat cek urang gini aman Alhamdulillah murah lu. Kau jalan asli mau motor ningali awak Parah berasa sih. itu kuat keker yuk alah waktu udah pengalaman lagi masuk kali sumur mah Naon? sepiteng naon pengalaman nah kamari banget kali ya kali kuburan jam manehanana iya terus di lain lain naon dia gebrak tadi as biasanya dia tinggal di sana teras dia ada yang lain da bieu teh ditungguan teh di teh cing teh mana cing teh nu rek ka dieu teh can aya keneh wae di mana heula ieu hujan kabegat hujan biar teh simpang heula we mas dino ieu nah urang payung atuh cek urang payung di mana atuh lain biasana preman mah aya nu begat di jalan kitu nya tapi dipegat ku hujan teh bisa ku kumaha ya bisa asli eleh ku hujan dipegat ku batu awas ya healing dipegat ku hujan kitu kade ya dia kan di naon teh tadi bisi bebejak
Asal ieu ngobrolkeun SMA teu. Untuk Ulah era urang mah naon SMA teh SMA nu ngasekeun boga imah. benar. Aya kok bisa. Susu ya mah. Baik ieu wae. Nu aya lep. Tapi si asbak teh dioping pe. Nah, Jadi kieu Mang Udin. Ieu mah saukur caritaan Nih urang. ngomong kumaha damang kabarna. alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, piraku aja muntok ieu nya sehat mah nya. Alhamdulillah. Bina. Dan urang teh lainna naonnya. Naon ngiluan ya. Sok Sok teu saya era sambil. Teu kaburung biar rek anyuk teh ieu. Aduh. Asli. nganyuk di si Abah Goplen loba. Rek naon. Nah, boga duit oge kana bensinkeun bieu teh. Nanti Geus sama teh. iya yang mau urang proses ieu babaturan we dieu lah kumaha CS yo CS. CS udah di baretok keur dicites pong kene manehna mah geus ngojek jalan lain jalan beureun maju gitu. Maju, usaha maju. Usaha maju di Lembang kumaha nepikeun ka Pakum kieu ngojek kumaha Hah? ngojek Ah, aing ojek teh sabenerna mah nya. Lah lainna naon. Ayeuna mah geus kolot kieu mah. Babarian ku angin teh lain naon gitu nya. Babarian aya mah geus kolot Masina keur ngora atuh. angin oh sakitu angin Ayeuna mah pamajikan urang oge naon. di analog langsung sare angin teh gelap jadi nyirsat analog Ya, aslina bener Ngabokok pada eta masih mah. Ngabokok pada kan nyingkap. nyikap urang teh sibutan beda era Sakumaha tarik lebokna di kan nyingkap. aduh kumaha tah nepikeun ka Pakum kitu geus kolot mah nya geus kolot mah ka hiji urang teh naon. Faktor U. Gitu. Faktor U bener teh kada kudu ngora. Urang baheula mah teu sidekat beurang peuting naon itu ieu di pasarnya bareto aduh usaha edan-edanan heuh kabur itu motor bujang-bujang nu aya ge disita Usahana ge da edan-edan untung teh edannya. Oge da tuh. ayeuna capek heueuh heeh nya bener teh bener beunghar henteu gelok heueuh bener ayeuna usaha kan naon gawe naon ayeuna ayeuna teh sabarana mah rutak intrik we nama dagang anggur Lain dagang anggur mah asa ulah eta ulah dituluykeun eta gawe edan-edan. Duh, Bisi edan daun tawur. asli lain teu hayang jadi nu gelok oh lumayan aja lain asli urang mah lain nah orang melempangana urang mah ribu ribu ayeuna lutrak lintrik we nya cenah basa keur itu di kebun binatang ngomong henteu asli ada teh keur kana listrik abi teh Dengan listrik. ada teh di beurang di beurang itu we rutak listrik mun boga modal dagang anggur boga naon dagang anggur di beurang naon boga modal dagang anggur Bajana mah jadi PNS nih teh. nah bujang-bujang teu Pegawaian nongkrong sapopoe. bisa nih bener bisa bener jadi PNS bisa aja bunga urang ieu noh bener suka bunga naon ningali baturan musibah eta bencana innalillahi dulur urang gitu nya nu di Iya. daerah Cianjur Musibahan. itu mah di naon Jawa Barat nya Jawa Barat Cianjur ya urang doakeun ku sarea meureun nya wargi-wargi urang teh lah meureun anu ieu cing salabar anu katipa musibahna anu ngarantunkeunna meureun cing ngantunkeunna cing husnul khotimah kitu nya udah setik dena urang dulu urang meureun lamun itu urang hayang ceurik bener asli lamun ieu nama itu bencana bener naon urang teh kudu bisa utah pikeun urang-urang sarea ieu mah utamana mah tah meureun urang teh kudu bener-bener kudu ditebelan meureun iman urang teh tah kudu bener sumujudna ka Allah kudu ayeuna mah eta bener Digeuingkeun. ieu mah keur urang we ieu nya berarti kudu insaf maneh itu ri sorangan tah maneh ulang-ulang lagu gue hawa nafsu hawa nafsu masih kene ieu naon kitu hana hawa nafsu gitu bener ayeuna kesibukan sehari-hari Mang Udin
nongkrong we nya meureun di imah. nongkrong we. Aduh pamajikan uyuh. Mata diusir oge dulu. mata ditangnya di mah geus Matak tah ulin maju ulin gitu kan. Ulin tong di imah wae kan. Saleun bener teh. Nongkrong we. Aduh. Lain nguseup geus teu deh. Teu eta mah Bukan duit. boga duit mah jangan useup mah. Jangan pemajikan eueuh. Nanya ho jeung keur eueuh anjing. Gadis teu heula. Cek urang mah teu usaha mah ieu mah. Urang kitu Kumaha? kiri urang nyeun eta ri. Nya naon? Sampai anu cicing di sisi jalan jeung ngaruana. Pila. rek dijendoger monyet si teh. Pila anjing. Oh, ieu parkiran. Ih, pila. Oh jangan pilah ho tuh ieu. Pila itu kikituan. Gitu wae mau hihi gitu. Babaturan urang ge kakuat sukses ya. Oh. Kikilaan di tengah jalan kakabrak sukses mana. Boga teh deui. Lain sukses. Tak kumaha mun kitu ri. Soalna ieu awak gede. Jadi halus ri. Tapi sebenarnya mah ada yang info-info kamari ieu teh geus gawe di kebun binatang kamari teh. Padahal mah cocok. Geus cocok kawakan jadi pawang. Pawang bunyan. Jadi pawang satuan mah direk disowakeun kumaha. Oh, nah. Awas gede kieu. Wah eta singa oge oh. Kan ka urang-urang dikekek kemanehanana mah gede teh anjing. Gitu pasti Buaya dek japluk. Oke. Anjing cenah kira-kira sagede kieu. orang cenah ini mau kawakeun. Sataun oge moal beak cenah. Kan aya singa di Jawa Barat, di luar negeri. Mana teh singa teh lupa. Rupa-rupa. Nah, Lu harus singa di mana? heeh tah. Jawa Barat. Urang disampurkeun teh sieun urang geus sarok singa mah dengan binatang. Sabager-bager sajinak-jinak lagi bener teu? Sieun. Urang disampurkeun. Tah. Urang asup pisan kana kadang singa. Wah dikerekep aing mah kitu cenah. Tapi Ari pek teh. Tiba jadi dikerekep. Pasian ieu tong sieun. Da abdi ge sami damel cenah kitu. Assalamualaikum. Anjir pajar kubur. Geningan Pajar kubur alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Aduh, sehat ya, Kasep? Sugan teh keur marodo Ini asli video omongkeun panjang umur aja. Berarti umur teh panjang pisan ya. Ya, eta baraseut kitu kumaha. Ieu teh hujanan bieu teh. Ieu teh. Oh, biasa we. Ai kieu mah geningan diudag-udagku jadi beuteung Bang Emo. Ah, tuh emang. Ulah nu kitu mah nya urang teh. Ya jo urang keur nanya-nanya Mang Udin. Hmm. Oh, manehanana kan mau baturan urang bakal jeung dieu. Tikur ngojek, tikur masalah ekonomi pabaliut lah. Tikeur samsara, Tikeur tiba heula teh. Nepi Tapi ke kaina ripuh ayeuna teh. Baturan Geus masalah. Apa ieu teh mani geus beunghar itu beunghar. Deui Poro-poro mobil oge teu gablek. ada lain. Mana biar Kemajuan teh meningkat teh lain kan hade beuki ripuh. Ah, kabaringu. Ya. Eueuh anu paribasana heula jelema mah KBG di pikiran mah ini sebutna nya utak pikiran. Geus saya nama daek garagang ranginang. Oh, juragan ranginang Juragan ranginang manehanana. Aya bejana. Ye. Ya, wah banyak. Orang ngomong teh. Heeh. Aya ngeranginang ye gitu. Nanti barokah. Beneran teh. Jadi kieu ranginang teh sabenerna mah teu beukah teh gunana. Heeh. Dikekepan we da tadina hayang garing Oh. kitu nya dihaneutan. Iya ge, Bu. Efek teh sum hujan, malah leuwih katisan. Oh. Bikin aja diburungkut. Borongkot katirisan. Alah. Ya teh ai kamari mah pamajikanna ngomongna teh lain gitu. Kumaha? Nah, cing teh teh ranginang teh teu beukah heuh salah cenah sama rupanya teh cenah tarigu efek teh gipsun. Nu di jalan adonan teh gipsun. Oh, semen efek gipsun. Oh, mah beukah. Bagi palara. Dasar ruang bodas. Aduh. Saingan atuh cing teh aja. Dia teh di kagak teh lain ranginang nu Lain. suka teh kadang buntu. Aya teh perwarnana kunaon warnana padi warna. Ai warna mah biasa warna makanan. Areng dekutanu. Kunaon anu beureum teh? Anu beureum teh eta lain ku sepidol. Kunaon? Eta teh ku naon teh sebutkeun teh kos anu sayuran teh geuning.
Oh, bit. Tah eta Cup. bit. Buah mangsi yang Ah, Bit cup. besakeun. Bit. Oh, bit cup ah. Bit cup. Tapi kayaknya orang terus boga rencana. Ayo barengan dina bidang bisnis mah. Baiklah cek batur naon. Eta mah kur jualan naon bisnis gitulah leutik. Tapi buat batur-batur kalau paling sukses gitu. Beli mobil. Bola motor aja mobil naon bisa pirakeun dina bisnis. teu pira tina leunca. Tina leunca. Asli, ayo tetangga urang beunghar asli dina leunca. Rek malah kurang 7 hektar mah. Leunca itu 1 kilo sabaraha? Adi dia 5.000. 5.000. Iya. Tuh. Dagang ke luar negeri mah tah mahal. Itu mah teh hijian. Goblok. 5.000 teh hiji. Kudu dihitung. 1 kilo teh 900. Negeri mah legunana keur obat Ya, Obatnya tidak lama. obat sangsara. Jualin dia oke, paten. saya 5.000 sakilo. Tapi Dia cuma 5.000 hiji fungsi sebutin. teu laukenya Leunca. ngirim leunca teh ka luar negeri teh resiko pisan. Resiko pisan. Oh, mau tidak pan leunca mah paling gede ge seger dek ieu. Ada ai ka luar negeri mah penyebrang ka laut, nyebrang ka laut. Ai ngaran-ngaran di Parahu dina kapal pan dihanap nyimpen barang-barang mah. Sing oreng ka keueum. Nah leunca datang kan itu jadi seger de bali terus ya. Oh, Buka. wah cenah ieu mah naon waluh. Ditarima datang kan itu teh. Atuh balik deui ka resikona teh kitu. Kirim ke luar negeri teh. Ulang Leunca lah. Mending ge waluh we sakalian. Naon atuh Ulah tapi eta. Mun oge majual bingung orang teh naon di bisnis-bisnisnya gitu kan. dagang eta. Orang Minang ayo teh hayang mamawana. Keur mau kompor. Paurna mah saksian eta nu diolah na make Gibson. Tadi Ngapaluang eta mah. tipungna Maka jalan solusi teh gitu. Oh, Jadi kieu. Abi teh aya solusi ti Iwan. Cenah domba lamun hayang loba anakna ada modal cenah tibah goplen cenah perlu dibalikeun deui. Cenah Dewanda saya gunung ieu domba teu geus cenah ku Iwan. Meuli di tanah hukul. Oh, di kampung. Ai jaluna Oh, era ku Iwan. di jalurna kemana aku deh di jalurna teh kemana Udah jalur teh dijual. Dan beda orang teh loba jalur geuning Oh. baturan dipulangkeun ka Magoplen eta modalna acan. Jadi pamikirna mah kieu manehna ngalobakeun bikang teu meuli jalur di jalur mana da maneh. udah sedikit ya udah gitu Aya. Gitu. Aku manehna we gitu Pan jalur. ai bisnis mah kudu ulat gitu nya. Dina bisnis bidang naon ge urang teh kudu make pemikiran pola anu halus lah jadinya urang teh modal setik tapi bisa nyeureun. Carana kumaha ada urang teh meuli teh bikang ya domba teh. Ternyata daya jalur di pikiran jaluna anak aku mana anak-anak. Eta we domba pas borojo teh. Jauh, leker mana mana main jauh. Bapak aing. Ayo. ada apa lagi anak lagi muda Oh, apa alun ke bapana? begitu keluar teh. Aing ke pamajikan teh. Nah, cenah eta domba anu eta mah cenah beungeutna sarua pisan Ada selingkuhan. meureunang teh ngapeuting jam 12. Pamajikan aku awayana ka domba. Kantong aja heureungan kieu. Ayeuna mah dieureungan baginya ayeuna teh keur mikir teh kieu aduh cenah dagang. teh kieu we eta mah lamun ya mah lamun nya kayak ngawujud lamun ya mah kebayang lah urang mah teu kudu dibere hasil urang mah. Asli teu dibere masalah we sewang kebayang urang mah gitu iya salah we kan urang mah ngalamun deui urang mah Karena karek ngalamun. da karek ngalamun ieu mah Baca karek rencana Can ngalamun. jadi. Da nyata mah acan ya. ya Benar. Tapi ayeuna teh lain teu hayang, lain teu bisa nya. Ku kondisi hujan wae kieu. Hujan, oh, aduh. Ripuh ayeuna mah. jadi urang sawah aya keneh nya persawahan nya atuh manusia tirena bisa urang urek naon bener ngahasilkeun mun menang belum bener teu
dijual ke pasar menang hasil kene mau gitu. mau ngurek kasih ieu mah semua bener lalakon ngurek nanti semua lain Jadi sok wae nu tiluan nu geraknya ngararna disaung dicing gitu nya. Ka Bandung nunggu depan abdi bagian pemasaranana gitu kan. Kalau menang belut ieu tilu-nya sampai kundukeun ya di abdi tah. Terusnya dijual atas si belut teh nya misalkan sok ngurek deui we tiluan tah kitu nya menang di gundukeun jual deui ku abdi. ya hasilnya ke saha ge Nya hasilna gerak deui.